أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة minal khasirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pangaosan sabada urang ngalaksanakeun salat sunat tarawih dina dintenan ka-3 ka-4 sasi Ramadan. Urang sadayana alhamdulillah tiasa kempel ngariung mumpulung. Mudah-mudahan kempel ngariung mumpulung ieu ngajantenkeun hiji wasilah kana lungsur rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ngajadikeun hiji wasilah kana lungsurna katenangan hate urang sadayana. Majalasa qaumun Pati-pati kumpul di kaum eta kaum teh zikir ka Allah illa hafaz alaihimul malaikah kecuali ngubang ka eta kaum malaikat wa ghasyiyatuhumul rahmah Allah bakal nyungkeban ka eta kaum ku rahmatna Allah wa anzalas sakinah Allah nurunkeun katenangan ka eta kaum lamun seuk ku kempelan dina zikir ka Allah. Mudah-mudahan sakali deui ieu riungan ngajantenkeun katenangan hate urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi dipacurakeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila qula wargina ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, teuing ka urang samudaya selaku umatna mudah-mudahan kain syafaat nanteuna jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana nuraskeun kana hanca hadis arba'in bagian hadis an katilu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab katampi ti Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Abdurrahman Abdullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios kanjing Nabi bunyal islamu ala khamsin bunya diadegkeun naon al islamu Islam ala khamsin netepan 5 perkara. Dingadegna kaislaman teh kulima syahadati alla ilaha illallah tegasna kahiji kunyaksian bahwa aya di pangeran iwal ti Gusti Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sangsanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Nu kahiji ngadegna Islam teh ku syahadat. Ieu syahadat termasuk qauli nu bangsa ucapan. Ibadah bangsa ucapan. Nu dilambangkeun dina rukun Islam nyaeta syahadat. Teu sah kaislaman hiji jalma lamun seuk teu maca syahadat heula. Bisa direken diaku eta si jalma muslim lamun seuk geus maca syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngalambangkeun kana ibadah bangsa qauliyun, bangsa ucapan. Wa iqamis sholati, sareng ngadegna Islam teh ku ngadegkeun salat. Diadegkeun Islam teh kumaha eta si jalma bisa ngadegkeun kana salat. Nu mana eta salat teh termasuk tihangna agama. As-sholatu imaduddin. Salat dengan termasuk tihangna agama. Paman aqama ha faqad aqamad din. Sajalmi anu ngadegkeun kana salat maka nyata ngadegkeun itu si jalma kana naon? Kana agama. Waman tarokaha sajalma anu tinggal kana salat faqad hadamad din. Maka nyata eta si jalma geus ngarugrugkeun agama. Ieu salat termasuk ibadah badaniyah, bangsa badan. Wa ita'iz zakati, nu katilu ngaluarkeun zakat. Ngaluarkeun zakat. Lamun seug tos nisab beratos. Ieu ngaluarkeun zakat termasuk ibadah maliyun, nu bangsa harta. Wa hajjil baiti, sareng munggah haji ka Baitullah. Pikeun jalmi anu kawasa nu mampu kudu munggah haji ka Baitullah. Ieu hijjul baiti termasuk ibadah badaniyun wa maliyun, termasuk ibadah nu bangsa badan nya bangsa mali harta. Ceuk basa mah munggah haji mah kudu kuat fisik jeung pesak. Kudu kuat fisikna, kudu kuat badana, kudu kuat pesakna, geunang kudu kuat jeung ONH-na. Tuh hajjul baiti termasuk ibadah badaniyun wa maliyun. Wa shaumi ramadana, sareng puasa di bulan Ramadan. Ngadegna Islam teh nyaeta lamun seug eta si jalma geus bisa saom dina bulan Ramadan. Saom Ramadan henteu tuang, henteu ngaleueut, henteu jima, timimiti bijil pajar dugikeun ka suruh padon poe. Itu saum awam, kaumuman. Pamina saum khawas beratos sajabi ti nahan lapar sareng haus sareng sawat, nyaeta ngajaga anggota badan tina pangharaman. Itu saum khawas. Saur anu saumna khawas mah lamun seug
panon ningali kana maksiat teh direkan batal. Pamina sepil didangukeun kanu diharamkeun teh kaetam batal mungguh anjeunna mah. Aya deui saum hawasil hawas. Yo hawasil hawas mah lamun seug poho ka Allah sadetik we geus batal direkan batal. Hawasil hawas saum. Sajadi saum awam, saum hawas, aya saumul hawasil hawas. Itu saum Ramadan. Termasuk ngadegna kaislaman ku ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Jadi diadegkeun Islam teh ku 5. Kahiji ku syahadat, 2 ku ngadegkeun salat, nu katilu ku ngaluarkeun zakat, nu kaopat munggah haji ka Baitullah, nu kalima puasa di bulan Ramadan. Ibadah aya ibadah qauliyun nu tadi disebutkeun bangsa ucapan, ibadah bangsa ucapan dilambangkeun ku syahadat. Sanes-sanesna deui ibadah qauliyun seueur, zikir-zikir anu sanesna maos Al-Qur'an nya dilambangkeun dina Islam nyatana syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya ibadah badaniun bangsa badan nyatana dilambangkeun ku iqamatis shalah ngadegkeun kana salat. Ya ibadah maliun bangsa harta nyatana ita izzakah ngaluarkeun zakat. Aya ibadah badaniun wa maliun pertama nya badan nya harta nah dilambangkeun ku hijjul bait munggah haji ka Baitullah. Saumi Ramadan eta mah ujian kanggo jalmi-jalmi nu iman ya parentahan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma nu iman kutiba alaikumusiyam dipadukeun ka anjeun kabeh puasa. Bener henteu kaimananna? Lamun seug bener kaimananna moal wani ngawapkeun sawab dahareun. Moal wani ngaregotkeun sakacelak cai. Sok sanajan eueuh sasaha lamun seug kaimananna kuat. Itu ku puasa di bulan Ramadan nguji keimanan urang sadayana. Rawahu Al-Bukhari geus riwayatkeun kana eta hadis Al-Bukhari Imam Bukhari ta hadis nu katilu. Lajeng deui hadis nu kaopat. Hadis nu kaopat